Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam kasadaya hadirin nuku abdi dipika hormat ka Bapak Ibu guru rerencangan sakelas nu hadir dina ieu kasempetan. Nepangkeun abdi sareng Nira Alifa Jajuli. Dina waktos anu mulia ieu, abdi bade ngedakeun biantara ngeunaan budaya Sunda. Hadirin anu dipika hormat, Sunda teh lain ukur ngaran suku atawa wewengkon di Jawa Barat. Tapi Sunda teh mangrupakeun jati diri nu kudu dipika reueuskeun. Budaya Sunda kacida beungharna ti mimiti basa, kasenian, kabiasaan sapopoe nepi kahirupan unggal dinten. Contona, dina kasenian urang boga angklung, kecapi, suling, wayang golek, jeung jaipongan. Sora angklung nu ngahiji jadi lambang gotong royong. Jeung budaya nu ngahargaan konteh. Dina unggal dinten, urang diajar tata krama, hormat kanu sepuh, jeung lemah lembut dina nyarita. Basa Sunda sorangan boga tingkatan sapertos lemes, sedeng, jeung loma. Eta nembongkeun kumaha luhurna budaya urang dina ngajaga tata krama jeung rasa hormat. Tong hilap dina hirup urang Sunda diajar prinsip silih asa, silih asih, silih asuh. Hartina urang kudu saling mere pangaweruh, silih nyaah jeung silih jaga. Eta teh nilai nu kacida pentingna, utamana di zaman kiwari nu loba kabudayaan luar asup kahirupan urang sapopoe. Rerencangan sadayana, urang Sunda teh kudu dijaga jeung dilestarikeun. Ulah nepi ka budaya urang leungit, kalah ku budaya luar. Carana bisa dimimbitian ti haleutik, nyarita ku basa Sunda di sakola atawa di imah, milu kana kagiatan seni tradisional jeung ngajinan budaya sorangan. Kukituna hayu urang generasi muda janten bagian tina palestari budaya Sunda. Urang kudu reueus jadi urang Sunda jeung henteu hilap kana akar budaya sorangan. Sakitu ti abdi, hapunten bili aya kasalahan dina biantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.